naon kot ngagebeg atuh gogorowokan kitu. Arek nanyakeun ari obat bisul aya teu? Soalnya nanya menanya kot gogorowokan aya obat bisul mah di apotek oge loba. Saha nu bisul ampun. Ieu mah bisalkeun pan batu sok nanyakeun ning. Oh, ke Di aku warung. babari heueuh nuduhkeunana. Loba di apotek. Terus we hiji deui ari obat eta borok budug atuh. Naon teh kot nanyakeun panyakit galeuleuk kitu aing mah. Ai Pasok aya geuning nu nanyakeun pan meureun batur mah aya wae nu budug. Budug gesrek ge aya di apotek mah obatna. Oh jadi apotek mah segala rupa penyakit aya obatna. Henteu kabeh sih aya hiji penyakit anu teu bisa diubaran di apotek nu obatna lah di apotek mah. Emang ayanya penyakit nu eueuh obatna? Aya hiji Naon? penyakit ieu penyakit sirik. Naon make kudu sirik teh? Penyakit sirik meripu nempo batur meuli kulkas tiris ngadak-ngadak. Nempo batur meuli TV hurung kanana. Nempo batur meuli naon nya? Meuli kompor kahuruan sirahna. Masakan ulah gagabah euy boga penyakit sirik mah nya bejakeun obat ka saraya.